ayahnya punya rumah, rumahnya dijual. Lari. Jual. Nah gitu. Boga rumah, rumahnya dijual. Ayamnya dijual. Indungnya dijual. Dihormat. Jawa dinu poe, make-makean seksi, ngeus we, meni ngeus we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi harrakal qulub bi dzikri sayyidil mahbub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jang. Hadiyatan minna ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila khadrati ruh wa khususan ila arwahim malah sebagai guru-guru berang ibu ramalan sadaya sumala arwahim wa nafa'ana bihi wa radhiyallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anu kusik kuring dihormat sadaya para tokoh agama, alim ulama, anu alhamdulillah di malam yang sangat berbahagia kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Al-Munawwar, yang mana dulu kita semua belajar menimba ilmu di pondok pesantren sehingga kita bisa kenal dengan Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Di pondok pesantren ini kita bisa belajar mengkaji berbagai ilmu, dan sepantasnya para alumni yang sekarang sudah mukim di rumahnya masing-masing hadir di kegiatan yang mulia ini. Semoga para alumni ilmunya tambah bermanfaat. Juga para santri semoga bukan hanya menjadi santri tapi santri jadi. Juga ibu-ibu yang hadir, para jemaah, kumaha kabarna dalarangan wece, lahirna sehat, batinna sehat, fisikna sehat, pesakna sehat. Masya Allah. Gara nu hutang teu. Masya Allah. Katingali nu seueur hutang nama tiung nanti nyengsor. Hasilna gara rengsor. Nu rumaos mah langsung dibenerkeun si orang para santri santriawati abdi teh ngaji teh di jamaah ibu-ibu anu loba ulang-ulang. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan hutangna cing lunas. Atuh santri wa santriawati nu jomblo sing enggal-enggal pajeng. Aya di dieu nu jomblo, santri aya nu jomblo, lebok kan. Masya Allah. Salah satu kemorosotan salah satu tumpulnya ilmu para ulama, para kiai, para alumni, hancurnya pendidikan, hancurnya moral, mundurnya ajaran Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad yang menjadi penyebab lemahnya, kurang tajamnya keilmuan di para asatid, di para guru, di para ajengan adalah kurangnya silaturahim kepada gurunya, kurangnya menyambung kepada gurunya, kurangnya khidmah kepada gurunya, kurangnya adab kepada gurunya, sehingga ketika seorang santri dia mungkin untungnya akan tetapi dia jarang silaturahim kepada gurunya, maka sebelum keilmuan
keilmuan kemanfaatannya tidak bisa diresap oleh masyarakat di rumahnya masing-masing. Setuju? Sepakat? Ya. Kurangnya sambungan rohani kepada guru, kurangnya sambungan batin kepada guru, ini bahaya. Ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita miliki tumpul terhadap umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Iya naon namina ucap burino. Lampu kunaon panah huru kusetrum leres kunaon ieu lampu huru setrum. Apakah dengan setrum bisa nyala, bisa hurung, bisa kitu soteh lamun nyambung kabel leres. Tetapi ketika ia lampu bohlam yang begitu terang 1000 watt bisa menyala menerangi masyarakat, bisa menerangi kita karena nyambung kepada setrumnya. Begitu pula dengan alumni ketika dia nyambung kepada gurunya, memuliakan gurunya, mengagungkan gurunya, dia akan menerangi kepada masyarakat, dia akan menerangi kepada santri-santrinya, dia akan menerangi kepada keluarganya. Al-Fakir, demi Allah, di rumah ada santri walaupun tidak banyak, demi Allah Al-Fakir tidak sanggup mendidik mengurus para santri. Jangankan para santri, mendidik anak sendiri tidak mampu. Jangankan mendidik anak sendiri, diri sendiri pun tidak mampu. Kalau tanpa keberkahan guru, kalau tanpa keagungan guru, kalau ruhani hati tidak menyambung kepada guru, umat diri kita akan hancur berantakan loh. Bakal hancur cekokong. Ya, urang ka guru teh butuh naon? Butuh duit sepeda mah. Ya, ka guru teh urang teh butuh dukungan. Yang di menyambung kepada guru. Jangan berani-berani memutuskan tali silaturahim kepada guru. Mentang-mentang sudah punya pondok pesantren, mentang-mentang sudah diterima di masyarakat, mentang-mentang sudah banyak santrinya. Hati-hati. Pangersa Kiai Haji guru kita, Pangersa Haji Irfan, itu mondok di Yaman. Pesantren pertama yang ada di Rupa Tarim Hadral Maut Yaman, itu pesantren pertama. Darul Mustafa, pimpinan daripada As-Sayyid Al-Musfid Al-Qutub Maulana Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhum, itu pesantren baru-baru. Tetapi yang didirikan oleh Maulana Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadiri, ini pesantren yang begitu lama. Diriwayatkan ada seorang kiai, seorang asatid, ini riwayat disampaikan oleh As-Sayyid Al-Qutub Maulana Al-Imam Al-Habib Salim bin Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadiri. Beliau menjelaskan ngejelaskan ada seorang kiai besar.
Ini yang bercerita adalah Maulana Al-Habib Salim Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ada seorang kiai besar mempunyai adik perempuan. Lalu kiai besar ini pindah bikin kajian di Masjidil Haram di kota Mekah. Akhirnya adik perempuannya dibawa ke kota Mekah. Selama dia di kota Mekah, dia sibuk dengan mengurus santri-santrinya, sehingga adik perempuannya tidak terperhatikan. Udah adik awal enak dicuekin aja. Emang enak? Enak aja dicuekin? Dicuekin enak enggak? Asli kan? Asli. Adik perempuannya oleh itu ulama dicuekin, diantarkan, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ini ulama wafat, ulama besar ini wafat, ulama besar ini meninggal, dan ketika meninggal ulama besar tersebut bermimpi temannya. Siapa teman ulama tersebut? Adalah Abuya As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Siapa? Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki. Siapa beliau? Beliau itu ayahanda daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Pengarang kitab At-Taqirat, terus Mafahim, itu karya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini Sayyid Alwi Al-Maliki bermimpi. Di dalam mimpinya bertemu dengan ulama besar yang sudah wafat. Ini ulama besar yang sudah wafat, dia datang kepada Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki. Mangga di pasihan jalan kurang mau sholawat sasarangan kurang sambut doa wasan sholawat. Sholatullah salam yang keempat ala Rasulillah ulang dicuekin santrian normal berarti tapi nanti terkira laki iya. Ini Sayyid Alwi Al-Maliki bermimpi didatangi oleh ulama besar tersebut, dan di dalam mimpinya ini ulama berbicara kepada Sayyid Alwi Al-Maliki, wahai imam, wahai guru, ketika saya masuk ke liang lahat, saya ini kepala dipacokan ku manuk gagak, anu mana eta manuk gagak macokan teureun-eureun, bahkan eta manuk gagak macokanana rek nepikeun ka poe kiamat. Itu tadi ulama ngantun genana dipacokan kunaon ku manuk gagak, dikabarkan nepikeun ka poe kiamat, sehingga ditaros ku Sayyid Alwi Al-Maliki boga dosa naon anjeun nepikeun ka ayeuna anjeun dipacokan ku eta manuk. Maka ulama besar kita ngejawab,
wahai sahabatku, wahai guruku, ketika saya pindah ke kota Mekah, saya membawa adik perempuan. Saking sibuknya, adik perempuan itu tidak saya tengok, saya biarkan begitu saja. Putus silaturahmi saya dengan adik perempuan saya. Putuskan silaturahim yang adik, yang adik. Mangat saling jadi. Jadi oh udah jadinya sekopong terus ganti ngambil nomornya. Oh ya sudah. Halo. Sudah lihat aku gitu. Ini Masya Allah, saya dipatukin itu manuk. Dipatukin kan sana? Oh, diputuskan nyeri hati tuh. Nyeri hati tuh. Nyeri hati tuh. Nyeri cuciannya dong. Ayo ngeleti kan si Neng itu putuskan ayo mah. Oh, kalau kau sih cerita. Halo. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kata Sayyid Alwi Al-Maliki, ulama yang masyhur di kota Mekah, berikan tahu bahwa manuk gagak teh geus teu macokan deui, geus hiper nungguan jelema nu mutuskeun silaturahim maot nah rek macokan sirahna. Eta teh ulama, eta teh dia kiai. Komo ayeuna aja, komo mama, ma, siap ma, komo aki, ya. Eta teh mutuskeun jeung adik, mutuskeun dulur eta teh. Komo lamun mutuskeun silaturahim jeung guru, ketahuilah ya boga dosa ti kolot maot bisa urang minta hampura ka makamna. Kolot maot bisa urang gawe hade ayeuna sedekah jariah infak keur kolot urang. Tapi lamun urang boga dosa kanu jadi guru terus guru maot tungguan balangsak eta jelema nepikeun ka poe kiamat. Asli aja. Ya, aja. Ya, dosa kakolot ya, dosa kakolot. Ari kakolot batur sopan, punten. Ari kakolot sorang mah atuh mah sia teh ngahalangan. Aya di dia budak pergi aya. Aya di dia budak begitu. Nu mana budakna nu mana? Nu mana? Urang boga dosa ayeuna ka kolot terus kolot maot urang can minta hampura, masih kene bisa urang minta hampura kanu jadi kolot, berbuat baik untuk kedua orang tua. Tapi ketika kita punya dosa kepada guru, memutuskan silaturahim kepada guru, lalu guru sudah wafat, rek sujud ayeuna urang di kuburanana moal bisa. Oh, tasya. Sorry. Heuda aing teh cenah euy ka pasantren teh sieun aing mah era. Mah sieun era. Ibu-ibu gerek ngaji teh cenah sieun era. Udah belaya tuh. Nya. Hah? Kan cikan gosok eta mah. Ya, sok aja. Hah? Di tapakuran ku abdi eta ABG. Ya,
penting-penting pakai pakaian seksi yang menor cicing minum poek dawatnya dipikir-pikir mah ya sudah sok di Pancasila baheula mah aya teh ibadah baheula teh aya teh baheula teh baheula lain yang tadi dada jabaning dinu poe make pakaian seksi geus we meuni geus we lain eta teu sieun eta sieun eta sia teh lain disambeurkeun teh ngadonawaran sia cek abdi teh punten teh abdi mah santri teu gaduh artos jangan don ngajawab teh wios lah ka santri mah cenah barokah aja halo lain eta PSK sok mang apa kita pakuran kan sok penting neng aja ya begitu bisa baca Cemimin mereka mana Cemimin dia ngompol pasti kita dalam didengarkan ngompol bor Coca-Cola apalah tukang komen ya eta dinu poek pakaian seksi teu sieun ku juri bari jeung sorangan eta teh teu sieun ku preman teu sieun ku tiris teu sieun bari jeung teu sieun ku Allah teu sieun ku malaikat teu sieun ku neraka penting hari ibu-ibu jabalin make pakaian seksi nage di imah di kamar bari jeung halal bari jeung ibadah aya di dieu ibu-ibu nu sok hares aya astagfirullahaladzim ada ku PSK sih main aja ya kumaha PSK MDL setir aman ya tergantung mood ya jabaning ibadah jabaning diganjar ku Allah jabaning halal jabaning menang surga jabaning ngeunah geus piraku urang Maya sini Maya jika Amanda Manopo itu mantan abdi anu K27 terus mohon boleh mantan aja urang mah cenah edit ka guru teh sieun sagala rupa kieu sieun sagala era kejeng era sagala si eta itu mah bukan salahna gitu era lu si eta kejeng era ya jangan sampai kita memutuskan sambungan setrum kabel kita kepada guru-guru kita bahaya da guru urang nu geus ngawurukan urang mah geus maot demi Allah dan Rasulnya punten abdi demi Allah lamun bohong dari rapatan asli naik ya pangarsa pun guru pangarsa almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Bahru Mufti Ruqyah ketika beliau sakit abdi ngaraya ziarah ka anjeunna bahasana kieu sumuhun kang kade ieu loba alumni teh euy loba alumni teh
Jadi ngarekeun ka guru teh teu bisa, ngarekeun ka guru teh teu bisa nyelesaikeun masalah. Kade tong dituntut adunya. Mun boga masalah, rek masalah rumah tangga, rek masalah pesantren, rek masalah keluarga sagala rupa punya. Mun akang geus naon ku datang ke ka kuburan akang. Sok bejakeun ka akang bisa nulungan. Akang bisa nulungan. Alumni boga masalah tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa Kiai Haji Muhammad Munawar itu adalah wafat. Ini bukan saya yang berbicara, tapi ini Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'indallahi yurzaqun. Jangan kalian menyangka mempunyai keyakinan nyangka ge ulah komo ngayakinkeun bahwa guru-guru urang teh maot, bal ahya'un, guru-guru urang teh hirup jumenengan pindah alam. Mereka akan lebih sakti, mereka akan lebih hebat, mereka akan lebih luar biasa, karomahnya akan semakin tinggi, keagungannya akan semakin tinggi dibanding beliau masih hidup. Ini kata siapa? Allah. Indallahi yurzaqun. Ku Allah dirizkian. Naam al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi hayatihim. Para nabi, para wali, para syuhada, para ulama, para sholihin yusalluna fi kuburihim. Salawat sia euceun para almarhum al-maghfurlah pendiri pondok pesantren Al-Munawar, wiridan biasa subuh wiridan. Ibadah sholat maca sholawat, baca Latif, Yasin, Waqiah, biasa maca Quran di alam kuburna. Bahkan naon indallahi yurzaqun, anjeunna teh dirizkian ku Allah. Dirizkian ku Allah, padahal anjeunna geus teu ngabutuhkeun rezeki, geus teu ngabutuhkeun, dan ninggalkeun amal ieu pasantren nu sangat luar biasa, terus ngocor ngagolontor ka anjeunna. Sehingga anjeunna teh rizkina teh numpuk-numpuk, rizkina teh loba, keagunganna bertambah, keagunganna bertambah, sagala rupana teh eta teh bertambah. Yakin teh? Yakin teh? Percaya teh? Sahanu nyarios Allah indallahi yurzaqun. Semakin kaya guru kita, hartanya semakin banyak guru kita, terus urang teh datang silaturahim, terus urang teh ziarah ka makomna, terus urang teh nyebatkeun naon permasalahan urang, utakkeun, burahkeun di eta makam guru urang. Nebikeun ka masalah duit-duit sok burahkeun akang abdi teh loba utang. Itu komo ayeuna mah abdi teh ka hutang teh ka pinjol ayeuna teh. Kabang emok disebut bang emok teh si oreng akang teh mang disebut bang emok teh. Jadi lamun nagih teu dibere teh ngadon emok hareupeun imah teh cenah kitu. Laras saja. Tuh nya ari nu kan. Awas, para ulama, para kiai, para wali ketika wafat hartanya semakin banyak, terus urang teh ngadeus ka makom wali, ka guru urang, didinya urang teh dikedalkeun ku urang teh, dibejakeun masalah kararampat teh, abdi teh bageursa boga pamajikan cerewet-cerewet teuing, boga pamajikan teh. Abdi begang teh, abdi leutik ieu awak teh dibolototan wae ku pamajikan teh. Itu pangrasa bantu saya abdi. Kieu curang teh. Dan kapan dirongsen di rumah sakit jasa Kartini teh katinggal dina rongsen teh aya pulbojo keur pelakang teh molototan abdi teh. Oh, sosis. Dibejakan, diburakan, tak dimako. Sehingga apa? Kabenaran nu jadi guru, kabenaran nu jadi wali, kabenaran nu jadi nabi bakal dilungsurkeun sesuai
anu dikendaki ku guru urang, nu pangdeukeutna jeung guru urang, nu pangdeuheusna jeung guru urang, lain keur hirupna hayang kana au mayitan, rek hirup rek maut eueuh bedana keur ulama, keur kiai, keur wali mah eueuh, tah lobana santri teh dengan lagi geus maot, goblok gitu kan. Gitu. Justru geus kantungkeun mah leuwih dahsyat. Naon sababna geus maot leuwih dahsyat? Geus maot mah geus teu kataklif ku syarat. Hade, geus teu kataklif ku naon? Ku syarat. Geus teu kataklif ku syarat. Jeung kasarana kan lamun ayeuna abdi teh jadi hate kuman ono misalkan ya. Aya nu pesannya kan. Besok punten akan tang cabokeun mah. Ceuk urang heung dicabok ku mama teh tah. Sia ngagoreng santri aing. Cabok ku mama teh. Cik mama almarhum almarhumlah nyabok dosa henteu. Henteu. Da geus katanya guru besar. Hah? Teu dosa. Bisa kitu nyabok nu geus maot wali. Ih, bisa tonggoron ini dicabok kawalan ke bakal sangsara kawali. Komo dicabok wali. Hendak guru urang mah lain wali. Tersaka lamun ngayakinkeun guru urang ayeuna lain wali moal mangpaat ilmu. Wah, artinya tidak boleh setengah-setengah kepada guru. Harus yakin, harus full. Dia adalah murabi kita, dia adalah yang mengurus kita. Bari jeung naon barokah karomah nu jadi guru moal beak nepikeun ka poe kiamah. Misalkeun ayeuna alumni isuk-isuk sarombongan jarang pangarsan abdi nuhunkeun barokah karomahna jaga letah. Datang deui ibadah duhur tah, datang di ibadah asar hampura jam geus beak. Gitu moal. Gitu moal. Moal. Kan? Ribuan jalmi anu jarah ka Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ribuan jalmi anu jarah ka Syekh Ja'far Siddiq Gunung Haruman. Ribuan anu jarah ka Syekh Maulana Mansuruddin. Kamakom para wali-walina Allah. Alhamdulillah. Dina kitab Ta'limul Muta'allim Ibnul Alim Alim. Bapaknya putra guru adalah guru, anaknya guru adalah guru. Nepikeun ka senal-senal lagi guru hormat lain dipaling ieu mah barokah senal ajeungan. Aya di dieu aya. Cik Alia mendong gitu. Alia. Alhamdulillah. Ieu mah di barokah cenah pakai kuring mah cenah. Lauk ajeungan beak. Saung gerak salam. Dan masyhur ini Masya Allah baheula Sayyiduna Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Ini Masya Allah aya santri nu masantren ka anjeunna bedebu. Eta santri hutangna loba. Tiap warung dipapai, tiap santri dipapai, pokoknya mah gede, gede, sade santri, kulantaran manehanana Korea mayar, anjeunna nyuratan ka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ngakukeun manehanana nu ngadamel suratna teh nyaeta bapakna. Itu padahal manehanana nu suratna mah kepada guruku tercinta, sesungguhnya memberitahukan sesungguhnya putraku yang bernama Fulan bin Fulan, katakanlah Zaid, yang bernama Zaid telah meninggal wafat.
hari Jumat jam sekian, dan dia mempunyai catatan hutang yang begitu banyak. Kiranya Hadratus Syekh sang guru meminta dihalalkan kepada para santri dan para warung-warung yang telah dianyukinya. Gitu. Dan berkenan untuk sholat jenazah. Gitu. Akhirnya, ya guru ya. Hadratus Syekh Imam Asy'ari dikumpulkan para santri jeung jamaah. Contoh misalkan dikumpulkan ke jeung para santri. Sabada kitu diuningakeun ku Hadratus Syekh Imam Hasyim Asy'ari, wahai murid-muridku dan jemaah-jemaahku, sesungguhnya santri yang bernama Zaid telah meninggal Jumat kemarin. Wah, Allah, jangan saya tahu kamu tangka aing. Itu cek santri-santri teh. Kumargi sakitu bilih anjeunna gaduh lepat nyuhunkeun di hampura dosana, di hampura moal. Guru anu nyuhunkeun atuh cek santri-santri teh. Dihapunten. Alangsa. Teras anjeunna teh geuningan loba hutang. Eta hutangna nyuhunkeun dihalalkeun moal. Dihalalkeun. Ieu masyarakat kumaha hutang-hutang ka warung. Pangarsa guru mangga hutang jae dihalalkeun. Hadaekeun sadayana mohon abdi mah halal. Geus dihalalkeun eta si jae langsung ka tengah-tengah sasalaman ka Hadratus Syekh Imam Asy'ari. Hatur nuhun Mbah Yai, hatur nuhun euy. Hutang lunas euy. Geonya. Aya santri itu gitu. Ini tuh, dan masyhur bahwa Kiai Haji Mumul Munawwar, Allah yarham, beliau itu terkenal dermawan, rendah hati, sabarnya kuat. Ini masya Allah. Kalau beliau tidak mempunyai hati suci, niat ikhlas, laku lampah ridho. Ini thariqatul auliya. Perjalanan wali, thariqahnya para wali. Masalah rohani, hatinya suci, niatnya ikhlas, laku lampahnya ridho. Meninggalkan 3 putra, putranya menjadi putra-putra terhebat, mampu meneruskan pondok pesantren. Kalau bukan doa beliau, kalau bukan ridhonya beliau, kalau bukan khidmahnya beliau kepada gurunya, nggak mungkin. Wow. Beliau sangat hebat, sangat sabar, sangat tawadhu, pemaaf bukan pemarah. Ayah santri buka kuping diteugelan ku anjeunna. Maling lauk ge pandi hampura. Ini ini masya Allah. Makanya apa? Alumni itu wajibul kudu, wajib hadir ke pondok pesantren. Silaturahim, memperkuat ngacas kurang supaya keilmuan kurang semakin terang benderang. Ini masya Allah. Menjadi kebanggaan guru. Banyak murid yang membanggakan gurunya, tapi sedikit guru yang membanggakan muridnya. Seperti siapa? Imam Malik radhiyallahu an. Apa? Bukan? Seperti Ibnu Malik. Membanggakan muridnya siapa? Yakni Imam An-Nawawi radhiyallahu an. Ini masya Allah saja. Halo. CSI ayah kita CSI. Suradia. Ayah. Suradia ayah.
Jani ya Jani? Ya, non Jani. Nah, seperti Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Ini Imam Nawawi ini adalah ulama. Bahkan dia sudah menjadi ulama hebat, Imam An-Nawawi. Tetapi dia masih mencari ilmu. Dia datang kepada gurunya. Siapa? Di antara gurunya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu adalah pengarang Alfiyah. Siapa? Ibnu Malik. Pada saat itu gurunya lagi menyusun kitab Alfiyah dan baru sampai kepada bab mubtada khabar. Dan baitnya wala yajuzul ibtida malam tufid zaidin wa halfatan khilulana. Ketika menulis bait wa halfatan fi umpama ilulana, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Di luar, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saur Ibnu Malik. Maka abdi guru Nawawi maka diteraskeun ku guru nate warajulun minal kirami indana. Ini pujian dari seorang guru kepada muridnya yang bernama Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Ibnu Malik merasa bangga karena mempunyai murid yang begitu dahsyat, keilmuannya yang begitu mewah, akan tetapi begitu hikmahnya, takdirnya kepada gurunya yakni Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Bahkan ada seorang murid, seorang ulama dari Damaskus, namanya Asim Ad-Damaski. Mempunyai bapak nanti lihat lewat radap ke ayat nanti semlek incak semlak yang miskin ke bapak nanti abis budakna ayat masatret panorama neangan pasantren gratis nih bahkan pasantren ke mayar aja nyusah gensah maka ayahanda daripada Asim Ad-Damaski, ayahnya punya rumah, rumahnya dijual, boga hayam-hayamna di jual, bareng jual, hari jual, nah gitu, boga rumahna dijual, hayamna dijual, indungna dihormat. Indung ayam, jadi nggak buang mudok gitu, buang mayali gitu, santri ya. Nah, ini masya Allah, sampai apa? Sampai punya rumah dijual, uangnya dipakai mondok anaknya yang bernama Asim. Kemana mondoknya? Yakni ke Imam Malik bin Anas bin Malik, pembesar madhab, pendiri madhab Maliki. Sedangkan Asim ini adalah bocah yang umurnya paling 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi kekuatan bocah ini ingin belajar kepada Imam Malik. Semangat daripada anak kecil eta langsung dijual imamah di pasantren dan eta budak ke Imam Malik. Pada saat itu ada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Eta budak keur ngaji tengah-tengah keur ngawurukan punten mun gayana Imam Malik mah keur ngaos teu meunang aya nu gandeng. Jadi Imam Malik mah kudu senyap pengajian. Ini Imam Malik. Eta budak ngacu punten guru abdi bade naros. Kumaha cek Imam Malik? Punten.
Jangan nama kalau ada budak tadi gang bisa. Enggak. Guru luar siapa? Gang. Keluar budak tadi. Terus keluar eta budak beres ngaos disamberkeun ku Imam Malik. Ya siap. Sing sopan aja mun kuring keur ngaji tong sok nanya di tengah-tengah. Akhirna naon? Eta Asim Ad-Damaski 17 kali digebuk ku Imam Malik. Lebihkeun ka jebleh. Tarewe barunya ayeuna mah. Asli kan? Cerik. Hah? Si goreng cerik nanti lain sajam 2 jam ngageder tak budak cerik dugikeun ka disamperkeun ku Imam Malik kunaon maneh Asim ngawal wahai guru aku kesini itu untuk belajar bukan untuk dipukuli. Aku itu bagaimana aku bisa ngaji mendapat ilmu kalau aku dipukuli wahai guru. Aku mempunyai ayahku sampai menjual rumah hanya untuk aku mengaji di tempat ini. Aku teh sakit hati wahai guru. Sabaraha kali anjeun digebuk? 17 kali kan sudah 17 kali kamu dipukul oleh aku, maka kamu akan aku berikan 17 hadis yang mutawatir menyambung langsung dari guruku dari ayahku. Bahkan etama Imam Malik mah kalau betul tabi'in. Jadi Imam Malik bin Anas jadi guru nanti bapaknya enggak. Tidak? Jadi 17 hadis buat kamu. Siap. Akhirnya di pasian 17 hadis. Bunga itu. Di pasian 17 hadis dihafal ku eta Asim bin Ad-Damaski. Sabada dihafal geus hafal mawa pangebuk datang ke Imam Malik. Aya naon Asim? Wahai guru, tolong pukul lagi aku 17 kali. Nah, aku minta 17 hadis kembali. Panorama boboraah ngaji tahunan, ngaji unggal poe, sabaraha hadis ku guru dikaluarkeun, bahkan sabaraha kitab nu urang geus dihatamkeun dititah ku guru dan ngadon hararese ngadon nyumput. Aya di dieu mun guru kaluar langsung nyala rumput kagoh aya. Aya daya. Dibejakeun ka si Asim Ad-Damaski beurang. Urang mah ngadon nyumput. Betapa mahalnya ilmu, betapa agungnya ilmu. Allah telah mengagungkan manusia dengan apa? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Kemuliaan manusia, keunggulan manusia melebihi daripada keunggulan malaikat, melebihi daripada unggulnya bangsa jin. Seluruh ciptaan Allah unggul kene jelema jeung malaikat ieu. Dengan apa Allah mengunggulkan? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu jeung amal. Sedangkan kalau seumpamanya manusia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki amal, dia akan lebih hina daripada binatang. Terang monyet. Lihat terang monyet. Ayo monyet, sok aya monyet anu sholat. Kapalannya nani. Ayah dengan di yang masih tabung nih, ayah ini dogem monyet cik. Eta monyet sholat bener tuh sholat. Sholat lagi sholat-sholatan. Terus monyetnya diwedak geningan make kacamata hidung. Terus pakai motor geningan, jadi ngadrep gitu monyet. Eta monyet. Monyet. Eta monyet sosolatan dahuluan mere duit atuh. Rezeki nanti berkah berlimpah, cacak sosolatan. Bahkan kududungan lagi di dari caun lagi caun moni. Isuk-isuk di bare manu. Harus kita tukang dogeng monyetnya. Gitu.
maunya kok malah kurang. Ngomong dulu. Maunya dia sholat, bari dia sholatan, rizkinya berkah berlimpah. Betul? Apalagi kita memiliki ilmu, apalagi kita memiliki amal, dan kita memiliki ilmu dari pondok pesantren, kita memiliki amal di pondok pesantren, maka jangan sampai terputus kepada guru kita. Punya permasalahan apapun, sampaikan kepada guru kita. Sudah wafat tenaruh yang ulama, yang wali, yang kiai tenaruh. Geus maot justru bakal lebih dahsyat karomahnya. Geus maot bakal lebih ajib, bakal lebih hebat. Kumaha ieu kolot urang, cenah kolot urang kumaha? Da bapak urang sok sanajan ka bapak urang tetep sami kan? Moal seek barokah ibu lama urang sok sanajan ibu lama urang tos ngajungkeun. Moal seek ku urang diziarahan, urang disulkeun barokah hidayah ibu lama moal seek. Ulah jadi jelema anu salah kaprah, ari boga gelas di ieuan geuningan di lomarian beujeuh. Gelas, piring, terus nanti tatakan terus teko, pisik di lomarian. Ari makom kolot kuburanana makamna jasadna wadahna ge di tandeung kubur di tandeung ieu mah cepcul we teu ditutumulan acan padahal eta teh jasad urang, padahal eta nu ngandung urang salami salapan sasi, padahal eta teh anu ngalairkeun urang budak. Di mana lamun ayeuna eta budak goreng ka indung bapakna, maka eta budak kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran. Nu paling parah, nu paling ripuh, di mana ayeuna murid goreng kan jadi indung bapakna, goreng kan jadi guruna. Nu paling ripuh mata bakal kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran. Tinggal nungguan paehna iraha eta, tinggal nungguan paehna hiji kos dongeng kisah ceuleuh. Ini Masya Allah. Jadi ini luar biasa punya. Halo. Turun ke. Alhamdulillahirobbilalamin. Nan nata yunan itu nunutan magampir. Atuh baheula 10 tahun tadi di Bandar Gedang. Jadi diajar nasri nasoya dari upatan bahwa alimun wada tamasun mulisiblah kufri muparrohun mukotalun inkasaro yajtamiwi miraran bahwa takalimun wada kamutaba'adun istahrijlah kusausi mujla wadun muhmarun ngomong pengerasaan Masya Allah. Niasik Zaidun huwa qadimun Az-Zaidani huma qadimani Az-Zaidunahum qadimun Hindun hiya qadimatun. Sampai melopat nasib reng. Ini Masya Allah lepas sekali makulah Allah sakit di Aceh. Tak salah senabu abdi disin aslina naus disin itu aja. Nganggo pangrasa kecil wayahna cek ka dieu. Nah, ya lamun pernah alumni mah wah. Ya Masya Allah ya. Jadi harus memuliakan guru kita, harus mengagungkan guru kita, juga ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa nomor 39 Muhammad Murtadha
dan Muhammad Murtazoila nomor 39 buat di DPD ya. Mohon doanya semoga mulus rahayu berkah selamat jaya sampurna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun pamulia urang sing tak elek kasangkeh ku guru-guru urang di dunia ibadah demikian kali yaumul kiamat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mubalik masih kena ayat ini diberi baros kakun sakit baik hapunten anu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.